Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala fi ayatin ukhra innama yasallaha min ibadihi al-ulama. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin anu sami hadir kana ieu tempat nu kusimukuring sangat dihormat. Para masyayikh kiram, para ajengan sepuh anom anu nampak hadir kana ieu tempat nu sangat kusimukuring dimuliakeun. Wabil khusus keluarga besar almarhum anu sami kusimukuring sangat dihormat. Segenap lapisan para alumni simpatisan ke almarhum anu sami kusimukuring sangat dimuliakeun. Segenap lapisan aparatur pemerintah anu sami hadir kana ieu tempat nu sami kusimukuring sangat dihormat. Alhamdulillah, dipayun puji syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur anu parantos maparingan ribu-ribu kanikmatan ka urang sadaya. Salah serius nikmat anu sangat agung nyaeta nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat umur urang geus kawang kieu. Kalawan mudah-mudahan kuayana umur bari sehat urang biasa ngahadiran kana haulna almarhum pamarsa kurkura. Rupi maksud sareng tujuan karya sanes urang sami-sami nganterkeun almarhum ku mangrupa-rupa duka. Mudah-mudahan pamarsa guru urang sadaya nu dihaulkeun dina wangkit ieu anu ka-13 kalina. Mantena aya di alam barzah sing ditambih-tambih kanikmatan ku Allah amin. Oge para putra keluargana mudah-mudahan dipaparingan keluarga anu sholihin tur sholihat. Atuh para alumni di mana bae ayana nu parantos nimba ilmu ti mantena. Mudah-mudahan ku Allah dipaparingan kamanfaatan ilmu kari barokah dina sagala hidupna amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin anu sami hadir tadi parantos kakupi tu pamarsa MC getos dibahas. Rupi maksud sareng tujuan nama Allah kacan nakdirkeun dina wangkit ieu nyumpingkeun salah sawios harapan para alumni oge keluarga. Malah abdi pisan tadi pas ditelepon ku panitia sanes moal ka ieu datos aya harapan ceking teh kawarisan ku ti ieu nuju teu ka mana-mana bari cuacana mendukung. Aya dua harapan teh. Hiji imah kapagelahan wa imah ka ieu. Ai suruh panitia teh cenah kamu wayahna we kedah kahanap naon sabab nu bali ngabatalkeun. Hari abdi cetek kali itu religi naon gitu. Kayana we cenah sing jadi badal. Leuheung lamun badal teh kalabekeun kana badal bakti inkul. Ieu geus kasupkeun kana badal bola. Ari hayang tadi ngaritu ari berkieu maksudna rek rokitul parosa ari rokitul jaedan. Mudah-mudahan kasimkuring maksud anu utama nama kahiji iring pingan kuayana biasa ngariung dina ieu tempat. Adu kadua dina bab ngaji simkuring perjanten pisan sabab nu hadir teh ahli nasi. Kantenan di dieu mah sanes tempat nganaon tapi tempat pasantren.
kapung-kapung sim kuring sok ngasongkeun diri hayang dipapatahan ku batur. Sabab ari mamatahan ka batur maka wasna hampir teu boga salah perasaan. Cara model tukang cukur teu bisa ngarapihkeun buuk soalna. Kapaksa lamun buuk hayang rapih bari pantes tukang cukur kudu ngasongkeun sirah ka batur. Kapung-kapung sim kuring sok diondang ku batur, kapung-kapung sok nyarita hareupeun santri, keur ngobrol hareupeun santri mah asa bener hirupna. Keur ngobrol hareupeun masyarakat mah asa abdi kana pambedarna. Ari pas begitu ngasongkeun diri termasuk guru sim kuring di Paneglan malah kori utadi salah sawiosna. Sok ngahaja silaturahmi ti bulan sakali maka ditu hayang dipapatahan. Tak beda di papatahan ku ulama mah karasa kana hate bari urang turu masa hoyong dibekalan ceng ke abdi lain duit dan duit masuk beak tapi kumaha cara nasankan abdi hirup bisa sukses dunia akhirat kada utamana mantena mafaringan ilmu kasim kuring kasempatan ieu rek dicarioskeun aya 4 perkara anu matak nimbulkeun kesuksesan hidup baik di alam dunia khususnya akhirat. Dari urang memboga tujuan itu paling pokok alam dunia hanya sebentar. Almarhum upami ngabaca yuswa tekantos lami. Almarhum upami nyarioskeun yuswa teu mencapai kana ratusan tahun. Tapi tinggali jasa sekian hebat, jasa sekian mulia. Tapi bukan hanya mencetak anak pribadi, anak tatangga, anak baraya. Dicetak di pesantren keluar video bisa nyebarkeun ilmu deui syaratna teh kahiji saurupun guru ni hafid niat mahade dina sagala hal palingan aya hadis muttafaqun alaih ari hartosna muttafaqun alaih teh geus tidak diragukeun deui ceuk basa barudak salah sawiosna aya hadis anu muttafaqun alaih bahasana innamal a'malu. Di saat beberapa ulama itu punya pendapat beda. Ayah Imam Syafi'i berpendapat bahwa innamal a'malu binniyat, pastina sahna segala perkara amal-amalan itu tergantung kumaha niat. Tapi sebahagian ulama berpendapat innamal a'malu sanes nyaritakeun sah pastina jadina amal-amalan tergantung kumaha niat. Ayat ini ngamanaan innamal a'malu pastina diterima na amal tergantung kumahannya. Jadi beberapa ulama dari mulai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal itu pendapatnya benten padahal hadisnya eta kene. Sebab dina hadisnya kadang beda lapatna tapi maknana aya nu sami. Aya hadis maknana beda tapi lapatna sami. Aya hadis lapatna beda tapi maknana eta kene. Cara model dicarioskeun ku sakersana rawahul Muslim, aya rawahul Bukhari. Aya hadis anu disampaikeun ku Imam Muslim nyaritakeun zaman Kangjeng Nabi, saur Kangjeng Nabi urang ayeuna uih perang. Tapi teu sadayana jalmi ngiring sareng urang saur Kangjeng. Aya sebagian ahli Madinah teu ngiring jeung urang, tapi pelbah ganjaran sarua jeung urang. Naon sababna pangna teu bisa ngiring perang? Sabab aya panyakit nu eunteup di para sahabat. Berarti ieu tandana aya niat. Model biasana urang sok angkat ka masjid, biasana sok berjamaah, kari-kari datang panyakit kana awak, tuluy urang teu bisa angkat ka masjid jamaah waktu berjamaah sakadar kieu nyarita teh Gusti kabita abdi hayang berjamaah padahal biasana ge osok waktu harita teu angkat ka masjid sabab boga panyakit mangka ku Allah diberi ganjaran sanajan salat di imah sarua jeung nu berjamaah. Cara model bapak sok minuan ahli minum biasanya setiap Jumat sok angkat, setiap Jumat sok angkat, kari-kari gering. Pas Jumat eta tuh bisa berangkat ke masjid.
pas teh kuping di masjid aya pengumuman mangga gerak sarumping ayeuna waktos ngaos deui ngahlas dina hate Gusti abdi teh hayang angkat ka masjid ngan kumaha da panyakit nyampeurkeun saur Kangjeng Nabi sanajan teu angkat ka masjid sanajan teu tampil mingguan da biasana osok ganjaran tetep beunang tapi lamun anu tara gereuh teh jalema teh ka masjid berjamaah tara kari-kari geuring. Ari ngomong teh adzan maghrib di masjid ngomong dina hatena Gusti, abdi teh hayang berjamaah ka masjid ngan teu bisa da abdi keur geuring, waduh ceuk malaikat sabar geus ganjaran ku aing. Ayeuna ngomong kitu sok teh sia geus geuring. Kamari mah geus cager ka mana? Tah ieu butuhna teh. Jadi perkara pertama itu aya niat. Sabab bilau Kangjeng Nabi pastina amal-amalan sahna, pastina amal-amalan jadina, pastina amal-amalan ditampakna ku Allah sareng anu kahiji niat heula. Dari niat mah ku semangat. Bapak jeung ibu sumping ka dieu niatna rek haul rek padim ka almarhum. Bapak jeung ibu sumping ka dieu niatna erek ngaji tarang erek kieu sugan di mana ubalingna dan istiad dina hate ti imahna ge erek ngaji ari pas teh datang ka dieu Al Mukarram yang kita tunggu Al Mukarram nu kurang di Arab ari pet teh sumping oh teh Cibinong teuing ceuk budaya sarua ti imahna ge ngaji jadi nu penting niatna heula dalam segala hal termasuk orang takdim ke almarhum niat orang sumping ka dieu bisa silaturahmi malah upami ningali karena beberapa macam keutamaan aya nu leuwih utama silaturahmi dibandingkeun jeung sasaha terkecuali silaturahmi ka guru teu aya termasuk ka keluarga ari urang semoga perasaan kieu ngaji sote di bapak diangat mama aing mah teu ngaji ngaji sote aing mah di hidungna di bapak di salakina di pamajikan mah teu milu ngaji lain guru mah gagal eta paham naon sababna sabab tos ditaratahkeun ku ulama dina kitab Ta'limul Muta'alim nu wajib kurang diagungkeun lain hanya sakadar guru nu mamatan al-kalamu lain hanya sakadar guru nu mamatan al-hamdu termasuk jalma nu dipikanya ku guru bojona putrana termasuk wajib kurang sadaya kedah diagungkeun wajib kedah takdim makanya aya nilai silaturahmi nu sangat utama adalah silaturahmi ke guru. Maka momentum hal itu momentum yang sangat istimewa. Maka hiji bisa silaturahmi sareng para alumni, bisa silaturahmi sareng keluarga besar almarhum. Dan karasa ku abdi hanya kalau kurang silaturahmi teh ayeuna karasa ku abdi. Almarhum pun guru masih keneh aya abdi jarang nyampeurkeun. Jarang silaturahmi. Di saat almarhum tos aya tinggal penyesalan. Hayang maca kitab tetimu tiba berangkat ke makmarohna datang ke makmarohna tiba bisa tawasul pok nyari tatina hati karasa lakan kedul abdi teh baheula nu sakitu guru mamatahan ka urang-urang jeung peuting nyurahkeun jurumiyah teh semangat husuk nyurahkeun yaqul semangat husuk padahal mustamat beberapa kali tapi guru urang di saat nyaritakeun yaqul padahal di dieu jalari teu pernah kendor semangatna hari kurang mas santri dasar geus tamat kamari teh yang kulo teh ayeuna teh nyaji deui anjir padahal ulama kakara tamat 2 kali guru mah 100-an kali namatkeun jurumiyah tapi tinggal semangatnya tuh pernah sugan ceuk guru teh ada imam muslimin baru tamat kurang semangat henteu hebatnya seorang guru maka wajib muridna ngagungkeun takdim kana janten guruna termasuk peringatan hal ieu dan teu diperingati ari lain jalma-jalma soleh jeung pan ayeuna teh kieu para bapak lamun Allah erek ngarubrugkeun ieu jagat pasti nu bakal dicabutan ku Allah teh paku-pakuna di alam dunia sok lamun bapak rek kuliah lamun urang rek ngabangun rek kuliah teh ngaruang iman pasti barang nu alus dibijil-bijilkeun lomari nu hargana mahal bijilkeun
aya televisi dikeluarkeun, motor dikeluarkeun, barang-barang istimewa di jero dikeluarkeun. Naon sabab imah rek diluar. Nah itu mah samping butut ada teh bobo butut diantar. Nah sababnya sabab eta mah barang tidak berharga. Sementara barang berharga di saat imah rek dirubat pasti dikeluar-keluarkeun usaha kudu boga imah. Naon sababna sagedeung di imah rek dirubat isukan rek dirubat makana barang-barang nu hade dikeluarkeun. Begitulah alam dunia sagedeung deui di dunia ku Allah dirubat. Di saat di alam dunia ku Allah dirubat barang nu hade ku Allah dicabutan. Para ulama ku Allah paku-paku alam dunia satu persatu ku Allah dicabutan. Jalma-jalma nu soleh satu persatu ku Allah dicabut. Ahli mingguan ku Allah dicabut, ahli zikir ku Allah dicabut, ahli baca Quran satu persatu ku Allah dicabut. Tinggal bubututna. Dan kirahan Gusti bubututna anggewe sakalian dirieukeun dalam duniana. Gone nu bututna malah barang butut gawe sakalian di ruang. Rugrugkeun barang bututna bedolan. Anu paling dikhawatirkeun seperti itu. Para ulama terus diaraya, para ulama satu persatu ku Allah terus dicabut. Sementara alam dunia di saat dicabutan pakuna imah pasti reyon. Alam dunia satu persatu ulama na Allah dicabut. Nanti kawan kieu karasa dulu urang di Cianjur musibah itu ayeuna. Tapi kawan kieu nu padahal ulama masih kene aya, nu pangaran-ngaranan kiai masih kene berdiri, paniatanana masih kene hebat. Tapi kenapa Allah ngarikeun alam dunia supaya jalma darek kali sabab wa maqama Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sepanjang alam dunia pendudukna darek istighfar, Allah bakal ngajauhkeun tina adab, Allah bakal ngajauhkeun tina siksa. Mudah-mudahan di kampung urang ngajauhkeun tina adab Allah, amin. Terus saya dengan istighfar aja Rajeun si Rariung dihareupeun imah istighfar kalahkeun kawangkongkeun batu. Kamari si keneh tetangga abdi belah ditu si Lesti pas Rajeun salakina rame di setiap imah ngomongkeun budak kacau. Pedah batur pas Rajeun salakina tuh balik deui damai nepi ka ngomong ibu-ibu mah ih teu cenah budak teh geus kamari dilaporkeun aya mah cabut teh terus paku banget tadi lain kitu guruna ge atoh batur pas ayeuna bageur teu. Purna alhamdulillah jeung urang teh Gusti eta jelema teh kamari pas ya gelar masuk perkara gelar laporkeun ka pihak berwajib ayeuna bisa damai deui alhamdulillah lain kalau diomongkeun goreng majar konten tuh curug pulang ke dosa kamari lalaki itu harus batur pas ya ayeuna damai deui batur tadi rukun aya rukun deui guru nama urang teh alhamdulillah tinggal pantas lamun di alam dunia teh jarauh tina istighfar kakara sakitu ku Allah sakitu. Makanya pas kejadian abdi poe Salasa berangkat dari itu bener kisah itu mah imah pangkat jabatan kedudukan duit tidak berguna. Mobil balakat, motor pasiksa, duit itu bisa ngebelikan hayang rokok main 2 batang dulu ke jalan raya sementara jauh itu kenal. Kakak sakitu ku Allah diberi adab, kakak sakitu ku Allah diberi peringatan. Napi ka ayeuna jelema teu eureun ceurik, lain ceurik kadang sawareh nama ceurik ku sabab inget kana dosa, sawareh nama ceurik ku sabab inget kana perilaku, sawareh nama leweh angus ngeudahakeun. Dari berharap ke jelema mah capek Bapak. Sapoe 2 poe berharap ke jelema, batur barang derek, 3 poe ka itu aya bosan. Da urang ge kakak dengan barang cabe. Poe pertama datang, jeung mun cabe mana? Udah sopan nawarkeun deui, da kakara minta. Aya teh datang deui minta deui, jeung minta cabe aku tinggal we ari ayaan mah, ngara deui teh. Geus beda bahasa pribumi maneh we teh kabel pikir. Ayo coba teh katilu kalina, jeung aya kene cabe teh cabut jeung tanggalna katanya. Itu jeung manusia. Makanya pertama orang kedang gaduhan niat heula sing semangat. Soal lamun aya niat anu semangat, ngaji boga niat tu semangat. Kunaon jalma teu derek istighfar, kunaon jalma teu derek salat, lawan
anu semangat dina hati padahal urang sing rumasa cicing di alam jagat di jagat kagungan saha nikmati saha piranan Allah diwarang ka urang bari untungna lain keur Allah tapi keur urang geuning urang di lamun boga tatangga bager barang berek ka urang nyaheun kumaha ceuk urang masuk panjang si eta aya perlu ka urang boro-boro tengah poe ka genting tengah putih naon sababna inget kana jasana cacakan ka jelema nah ari ka Allah boga sangka itu Allah kurang jasa nah boga sangka jeung Allah koret nah boga sangka jeung Allah tara barang berek nah boga sangka jeung Allah teh pilih kasih cacakan diberikannya ku jelema sok nawarkeun jasa abdi mah kajenting kumaha dititah ku si eta rek kawaroam sababna jadi jasana nah ari tugas ku Allah nah boga sangka jeung Allah tu barang bere nah boga sangka jeung Allah tu di jasa nah boga sangka jeung Allah tu ngatur urang segala perkara diatur ku urang segala perkara diatur ku Allah segala perkara kanikmatan di Allah bari usum nitah Allah untungna lain keur Allah dipiwara ngaji ku Allah bari untungna lain keur Allah sasok tingali ayeuna pendidikan ku bapak barudak anu sakieu alhamdulillah namun masih kena aya tinggal di pesantren tapi tinggali lobana ayeuna barudak sakarieu geus marae judi barudak sakarieu kadang-kadang geus terlibat kana mabokan geus terlibat kana riba sementara pidau Kangjeng Nabi di mana-mana kampung pinuh ku riba kampung pinuh ku perzinahan kampung pinuh ku permabokan tolong boga rasa rek diselametkeun ku Allah lamun ieu kampung masih keneh pinuh ku riba daya tambah karena ibam nih banget ya Allah ya Allah di mana-mana kampung geus pinuh riba di mana-mana kampung geus pinuh ku mabok-mabokan di mana kampung geus pinuh ku jalma-jalma anu zina mangka tong mengharapkan bahwa eta kampung bakal diselametkeun ku Allah sieun kuring sok ngaca kejadian nu ayeuna Gusti Robi upami ningali ka itu bangunan hempak bawa imah boboaan bawa eta kampung teh bawa imah teh nyangka kan kecek aya hadis Kangjeng Nabi bawa di eta kampung teh bawa imah wah sama riba teh di Cianjur termasuk nilai kedua sabada Sukabumi dan apakah hese ngaliung kilometer aja ngaliung perduitan dan ngaliung eueuh duitan mah teu rame atuh sok penting ayeuna di dieu ngaliung daun duitan sakieu ramena sok lamun dipanggil ka kepala desa ngaliung aya duitan terus tinggi atuh kamari sim kuring lewat ka ditu ka hilir pas di desa Senapakti aya liungan di desa digigikeun di rumah naon tekot padeudeut kalau di jalan duit teh eta mah pati boboh mah bangkane aya sihir di dinya mah boa eta kampung teh boa alir boga perasaan itu buat ting riba geus merajalela buat ting jinah geus merajalela sanajan lain urang dieu kebogana urang ditu nyiapkeun fasilitas nu ngaranna villa hotel dicieun di mana-mana nu maksiat urang Jakarta nu maksiat urang Bogor nu maksiat urang Bandung nyieun jinah di eta lokasi marana balik Allah nurunkeun adab dan Allah Allah nurunkeun siksana ka urang lumatak ayeuna urang kudu siap-siap paniatan sing hade paniatan sing kuat akidah urang kudu dijaga murukeun ti ayeuna rek iraha deui urang kitu cenah ngadoana geus umur 50 tahun lah baru tiba moal sok ayeuna naon teh hitung-hitung kana umur kewe cenah abdi mah geus umur 40 tahun ka ditu da mah orang kene 20 tong kitu da umur mah urang ibu-ibu buru-buru ti ayeuna ieu ditinggalkeun ku salak kita ka Sindariung di luar soalnya ngomong motoran itu gadi ayo motoran salak ieu si atuh boga paniatan sing hadek salak ieu usaha ibu nu salat salak jangan duit ibu nu ngadoakeunana ceuk ibu teh Gusti salametkeun salak abdi sing dilancarkeun usahana nu matak salak teh hampan teh usahana teh naon sabab didoping ku pamajikan milu nganterkeun ku doa dimakan bentak nggak duit udah salah lagi usaha pemajikan apa-apa
kalau ayo orang pengurangan patungan beli sebelah itu bukan akan si hadir pernyataan urang teh anu kadua saur guru-guru lamun anjeun hayang sukses berhadapan yeuh sing istiqomah. Da ulama urang istiqomah napaingan anu ngaran kitab Alfiyah nyontohan ngaran kalamuna lakun mufidun kastakin nyontohan ngaran kalam teh bulapan istaqim. Si horeng istiqomah teh urang berasok kamari dengan bulan waktu bulan puasa kamari witir baten tilu datang bulan Syawal ini itu istiqomah. Di saat bulan puasa ulang maca Quran bisa tamat satamatan puasa leungit datang Syawal berdeui maca Quran. Berarti istiqomah lebih istimewa, istiqomah lu sangat hebat. Anjeun tong nyangan kemuliaan, anjeun tong nyangan karomah, tapi usahakeun sing istiqomah tingali almarhum ladang istiqomah. Nabi kan kieu teh ladang istiqomah alumni. Mun nyaho ge almarhum diperingati haulna penting ieu, lamun mantena teu kagungan modal istiqomah. Dibandingkan kali itu dibandingkan kali ujian itu ujian itu tetap istiqomah. Mematak santri kamu hayang menanggal musim istiqomah. Sing istiqomah kasih. Kamu ngaji sing istiqomah dengan dijabarkeun dina kitab Ta'limul Muta'allim. Namun anjeun keur ngaji jurumiah eta we istiqomah heula kana jurumiah sing tawat. Kakara kena kana maksud ya mampu ada tuh istiqomah nampak batur ngelek alfiah hidup ngaji alfiah nampak batur ngelek samsiah nanti terkira samsiah hari PT jurumiah itu tamat ya puluh lapor alfiah komo berarti ka istiqomahan pantesan namun ayat keterangan kadina Abdul Amal aduamuha wa imukola pang Abdul Amal di dalam dan sanajan seetik maca sholawat kudu 4.444 capek aringan sakali di mana kedalam maca sholawat 4.444 nah sakali maca dalam genting segetik 2 tilu kedik masalah malah anu diterima ku Allah tampak pandang rumah tidak amal-amalan diwati maca sholawat. Nah sahabat pernah maca sholawat kalau diistimewakan sahabat nyebat jenengan kangjeng sok dina sholawat sallallahu ala nuril mubin sadaya nagi sholawat nyebat jenengan anu mulia sementara anu mulia teh kasih Allah piraku di saat kasih dibaca mak itu bunga salawat di mana makanya kita dan capek bulan puasa anjir keur capek dan kita waktu buka awak leus tolong kita bogoh ngomong apa ngalakeun kalapa sakitu awak leus bari buka dan sore jadi tah ngalak kalapa hujal malu dikacita keak kemana kalapan dam dulu dong kalapa diturunkan turun ambil ngarang-rajin maneh datang ke hangat ngomong deui aya kene yayang bae kanu eta masih kene ngawarkeun jasa sakitu sering modal awak heula naon sabab aku dalu dikacita pantas lamun sholawat ku Allah tanpa pandang bulu dan pikir di preman dan pikir di kiai dan pikir di santri dan pikir di masyarakat biasa asal sholawat dibacana Allah langsung bakal nerima kana eta amal sholawat naon sababna teu ningali nu macana tapi ningali na kasih Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawamkeun ka dinten saeutik kumaha loba di marajur di maca sholawat bisa kali itu lobaan sekali macana dan maca Quran sabulan tamat bulan puasa sawal habib maka dina teu maca Quran di kene amprok di bulan puasa itu kumaha umur tengah hijau istiqomah tingali mau istiqomah lamun cicing di pesantren cicing jadi ulama nilainya istiqomah hartina istiqomah teh cicing di rumah wae anu ngamalan istiqomah teh kayak cicing di imah lain. Tadi ulah boga mata, ulah boga paham nu cicing di imah istiqomah. Loba teu mau cicing di imah salat tara, mingguan tara, kan cicingnya di imah hadir ka istiqomah. Tah itu istiqomah naon. Ya mah aya jelema teh ngomong ge budak abdi mah saleh teh dengan kada ka mana-mana, ngapoe peuting aya di kamar. Batu malah lajo tara, batu mah kali itu tadi tara, sholat oke tara, cenah halus terus sholat.
nya lain ulah kada gini istiqomah lain hanya sekadar cicing tapi aya cicingkeun hate da karasa komo lamun jadi ajengan teu istiqomah mah karasa ku abdi baheula abdi nuju Cijati nuju di Cijati dia hayang diajar istiqomah bojo kanturkeun ti bade gede abdi diajar di Pagelaran di ditu hayang istiqomah teu bisa keneh atuh kapaksa pisah deui ti urang ditu leos ayeuna ka Cibinong belajar istiqomah hayang cicing ieu hate keun ari awak nu gada gini kitu kali tidak bakat kudu gada gini kana di rumah banyak nu cicing nya oh kahayang ieu keun awak mah kitu kali tapi ieu hate supaya istiqomah ngarakeun Gusti ya abdi hayang istiqomah karasa sanajan encatnya istiqomah nyeun pondok aya itu dua mah barukan alam nyeun gimah aya itu dua mah jelema micik ladang naon teh modalna istiqomah nu matak wae para santri anjeun sing istiqomah di pasantren sing nyaan cicing di pondok ulah aya paripasa do abdi mah jadi kiai teh kumaha marapat anak dah teh kumaha tenang dijamin rezeki mah ku Allah asas teh teh kana kagungan rezeki anu kada rezeki teh Gusti Allah hayatnya sing teh kana kagunganna hate sing istiqomah sakit teu modal di alam dunia mah deui ieu mah karek banting seutik karek ka mana-mana hari geureun ieu kiai nah kumaha kitu masyarakat diajak berjamaah teh nyamperkeun kabeh perintah nah kunaon capek cenah abdi pidato mingguan ngajak rakyat asup ka masjid asup kabeh beuy teuing aya hayang teu asup kabeh tah disayana cenah dirangkul rakyat boga 200 usum mingguan kana 50 ulah mah bosen kieu-kieu teh geus hati teh teh beuy teuing nu hayang asup kabeh teh antep sakitu-kitu nu penting diajar nu penting dititah ngawaro jeung teu ngawaro ge urusan urang eta mah hak jangan mikir rakyat dari pikiran air rakyat boga 60 cenah usum jumaah ya 50 ka mana cenah 10 dipetain ka mana ditanyakeun tah antep aya ka masjid nohon Allah sabodo geurakeun akhir kiai aya ka masjid nohon aya berjamaah nohon henteu sabodo dan mesti ajak ngana mun teu diajak saha ieu mah kudu kamu-kamukan urang sia mun ka masjid mah paeh lain nya dilayan ada cember-cemberan ka masjid teh entong sok kitu nu kena lepas sama teu diajak ka paeh-paeh murah kitu kade beda si lain tara ngaji tara mingguan sok sia lamun teuing tong hayang arep di longok wae paeh sia tong hayang wae tong kitu kamalina ngomong tuh malah lamun teuing mah buru-buru kalongok panglana sanu nyaho topek Allah datang harita pas jol teh campurkeun saha eta kiai sakitu urang tara ka masjid ari kitu kiai panglana nah sobat urang museuh beli Allah nyampurkeun urang deui sobat urang gapleh dengan urang terima teh nyampurkeun geuning nu nyampurkeun ngomong teh panglana mah ajengan nu panglana nyampurkeun teh kiai minum budak ieu marek nadar lamun cager aing isukan pake to moal jauh ti kiai rek salat ka masjid rek berangkat berjamaah rek milu kadikeun kiai geuning nu pangheulana ngalongok teh geuningan buat ting ada ngalongok imah diancam paeh-paeh tong kitu darurat diri kiai kitu teh dengan naon nyangka dan joge geus elimah paling teuing da jelema mah teu kudu nyaritakeun nu geus ayeuna we kali tu kahareup dan nyaritakeun nu geus masalah aja nu teu boga salah da barakatkeun bisi kamarieu tara ka masjid geun wae nu penting ayeuna bisi kamarieu tara leungeun ngaji geun da geus ayeuna we kahareup da Rasulullah teh kieu sugan ka Sayyidina Umar hei para sahabat anjeun tong nuturkeun Umar naon sababna Umar teh pan kafir kamarieuna ayeuna pageus sakit nabi teh kitu kade urang bisi aya jelema kamarieu tara ka masjid tukang bobok tukang tarok tukang mabok kali-kali aya tampil ka masjid pake kopiah pake sorban sampai ka masjid cibrat nyir kiai anyar tong kitu atuh da kuno urang batur teh kan ngaji sana ka masjid kitu kurang sebut kiai anyar ieu sia janda eta kamari tarakkeun wae geus matok wan kodok geus kaliwat geus tutup eta jadi teh geus geus ari pek teh hadir maca Fatihahna
alus sholatna sah dijadikan imam silakan jadikan imam. Apa tukang ngomong kamar nak pelit teuing geus ayo pakai kunaon nya teu sholatnya si eta apa urang tah ieu penyakit di urang teh apa si eta enak pengumuman sederajat mingguan geus jadi RT nah kalau menjadi RT gimana entong sok itu justru rumah tak jadi penyakit di urang teh eta sing istiqomah urang mah keur wae bisi batur kamar utara ayeuna osok sambut dengan baik bisi kamar batur tara ka masjid tara ka majlis taklim anu biasa nempo-nempo orang anu pas datang ke majlis taklim cek babaturanana nyir aya ustadzah aja lah batur gunung deui cek tong kitu sambut ku urang ya kaset ya nyai urang babarengan jeung uak jeung akang ge can bisa bener uak ge can bisa bener urang babarengan sugan nyai anu matak ngare hidayah ka uak nepi ka uak daek ka masjid teh buat gara-gara kujahan nepi ka uak nepi ka daek maca Quran teh sing kitu dina hate teh naon sababna da urang mah teu walak ya teu aya pangabisa nu matak saur ulama sing istiqomah dina amal sing istiqomah dina salat sing istiqomah dina maca Quran da penyakit nu ayeuna teh kakurangan teh salat nu matak istighfar teh geusina teh salat seuseurna ulama lamun kampung darek salat lamun kampung geus eureun tina salat lamun kampung geus teu darek salat lamun negara geus eureun tina salat tinggal nungguan kapan Allah rek nghancurkeun dunia sakabeh-kabeh sing istiqomah urang kadir lamun di pasantren sing istiqomah lamun anu jalani ajengan sing kuat nahan istiqomah ngabangun tong sok hayang mewah-mewah teuing ari teu boga duit mah nu biasa we nu penting geunah gimana ngabangun kuatkeun hayang istimewa hayang mewah duit teu boga belaan segala perkara ditiakan dijadikeun duit aprak-aprakan ngetan duit belaan tinggalkeun santri aprak-aprakan dengan proposal bela ninggalkeun masyarakat rek naon sagala mewah ariwanan gigituan mah sing istiqomah we nu aya papantahan kobong nu aya Gusti bangunan teu kudu mewah nu penting geuna masyarakat ajak santri papataan ieu mah santri hiji berenang teu mamatana ge naon ngaji teh wabil akhirati lah wabil we unggul nah hari santri loba di kampung diung kena porsi oh ngatur sukses gitu kan dia nah sama loba santri karasa ulah teu istiqomah abdi di saat di pasantren lamun barudak aya hiji dua karasa dina hate asa kuliah teu murid nah di saat barudak loba nyampurkeun ka hareum semangat ieu penyakit urang teu istiqomah usum masyarakat loba ka masjid gegep minggat teh usum masyarakat tilu ka masjid ngomong kiai teh untuk sementara semoga libur gede gimana ayeuna maksud damel aku pakai arah kau bisa dia anu nomor katilu sabada istiqomah sing sabar sabab ieu sabar bisa dijadikan pintu persoalan bisa dijadikan alat permintaan pertolongan wasta'inu bisabri wassalah pek arek minta pertolongan naon kahiji ku sabar dalam bentuk sabar mengurang ka dieu sosok seakan-akan katipu ku panitia jadi kemarin tolong jajangan angol pas datang tadi dengan lapor tapi dengan ayah kayaknya itu balik sabar berarti dina hati wah tuh sabar mah teh serabul teh urang tuh ngomong kieu nah waduh urang mah jelema teh ngomong ti anu polisi internasional mau balik ti anu waduh ya balik teh sabar jadi henteu dan semoga niat mah boleh teh sugan saha-saha teh sugan cek pasana ajengan urang di dieu da eta pustaka utama nama teh guru abdi dan guru abdi pangarsan aya di dieu anu kudu nake mamatahan urang teh guru urang teh dan urang masuk aya paribasa terus sono malah ngomong teh kieu ka itu teh macam jelema teh dengan biasa mah enggak dengan biasa jelemanya ngaco pula tadi urang jadikeun alat sing sabar naon sabab loba jalma teu daekeun cicing di masjid teu sabar naon sabab loba jalma teu cicing di pasantren teu sabar lumatak sok kuatkeun jang sing sabar di pasantren anu jalaki ayeuna sukses ayeuna radang sabar baheula hese sare capek hate teu balen kudu perpendek kalimatan kurangan dahar lak-lakan minum obat bangsa papaitan hayang ieu awak cager sabab pinuh ku penyakit aratulan naon sababna sabar cing nu sabar mah tinggal almarhum ladan kieu ladan sabar aja hakul yakin sarajan simkuring teu kantos kenal kieuna tapi nepi ka sukses almarhum nyiptakeun manusia di mana-mana ladan sabar
dalam untuk sabar almarhum wah mulai jadi tapi kajaran lagi kita alumni di mana-mana bisa mematahan deui bisa murungkeun deui sapinah diedarkeun di mana-mana takdir diedarkeun di mana-mana ya kudu jeung kali lagi sajabana naon teh ladang sabar almarhum dihina dicaci maki ku batur sabar da bakat menjadi kiai mah dihina dicaci maki keur wae tongkol ning pantar bulan anu surga salah rasul anu mulia baginda anu tersayang baginda anu pika cinta ku Allah tapi kawani aya jelema ngomong ieu anu bertanggung nabi anta majnun anjeun Muhammad termasuk manusia anu edan itu kapantar kanjeng nabi apalagi kapantar si hambali model kieu apalagi kapantar urang model kieu urang teh sakadar bisa nyaritakeun duha ka batur, bisa nyaritakeun tahajud ka batur, bisa nyaritakeun maca Quran ka batur, dina pelaksanaan urang ge sarua jeung batur. Sarua urang teh jeung batur, jeung urang teh hei duha, hei tahajud, hei maca Quran, hei zikir, ukur bisa kitu ka batur teh pelaksanaan sarua we urang teh jeung batur. Istighfar di masjid 3 kali, zikir di masjid loba, maca subhanallah 33, maca alhamdulillah 33, lamun di tukangna aya batu. Di tukangna aya batu. Nah, dari orang batur waalaikumsalam bisa balik enggak juga. Dawuh batur. Berarti urang teh sakadar bisa cu pantes, lamun batur ngomongna ka urang, wah, dia jangan diwangi. Geus wae dari hate. Beda dia itu mah heula jeung kitu ayeuna mah heula keur wae da buku beda. Anu mah heula mah sapertos almarhum oge nu sanes-sanesna ibarat paku 12. Kajenting geulungna teu ketompo gaya, tapi sanggup ngehidikeun pasagian anu 10 cm. Saha paku 14, paku 12. Saha paku 12 teh ulama-ulama nu baheula. Ari nu ayeuna lege nu ayeuna kos paku payung. Lege geus abdi sirahna. Oh, terkurang lagi, ningali busana lagi, ningali pakaian luar biasa, maka paku payung. Tapi paku payung itu sanggup ngahijikeun kai anu 10 cm, paling sanggup ngahijikeun kertas, ditakokeun ku paku payung. Urang teh ibarat paku payung, urang di rumah heula pekerja teh kaladang sabar, dicaci maki mah itu dihina mah itu digieur-gieur mah kieu lumatak mah hei kaum santri abdi nyarita ka para santri anjeun sing geuning kasabaran bisi dicaci maki dihina jeung batur hei kaum mani ka Cibuni bisi ngarurut batu hei kaum kawin ka santri bisi guru teh ngatu geunai ya geunai atuh dan kau ge jahamnya kaula balik mal cacian makian datang silih berganti geus wae teu boga modal sabar sok ceuk urang teh abdi hina kudu kitu deui kiai mah bae bakal ngomongkeun oge ya geus maman bedog nah naon anu ngomong umur ka sapujaga urang kitu geus wae da rasul caci maki rasul jeung nabi teh ka dieu sia wae disikat henteu bedakan jeung nabi galusin kali tu aya jelema ngahina ka kami sikat tapi nabi penuh dengan kesabaran urang oge sing sabar masyarakat sing sabar komo aya nu ngalamun kesabaran teh aseaeun kakana abdi di ditu hiji ka bagian ditu hiji teu ngoceh ka hayu di kayuna sing sabar udah cek geudeuna rezeki mah lain disangkaan ku Allah ayeuna cek teu bagian batin bulan hareup teu bagian batin eureun kitu hirupna geus wae sing sabar diuji segala macam ku Allah kasabaran sing kuat dina hate termasuk urang wahai para santri para kiai ayeuna urang keur beujeuhna diuji pasantren ayeuna keur beujeuhna diuji pasantren di mana-mana aya tapi santrina sakurang-kurangna hese keur beujeuhna diuji ayeuna teh pesantren oh keur mau keur ngabangun pesantren teh hese katurun katimpuk segala hese jadi kiaina ari pete pesantren geus dibangun santrina teu aya ku Allah diuji. Nah, ada orang ini di pos hareup maghrib aja dah. Balik ke gitar di Cibinong itu, balik ngalamun terkenal, gitar terkenal ada tadi ajar heula terus membentuk piring kana kami Bang Bengro. Gusti ujian keur kiai, ujian keur urang, keur ka para santri, nu mata ku abdi caritakeun wae para santri sing sabar, contohna we almarhum di dieu.
pangarsa kuburan almarhum sekian tahun mukimna teu kaasupkeun kana mukim 50 tahun teu sakedap tapi tinggali manfaatna ladang naon penuh dengan kesabaran almarhum dicaci maki dihina dikitu dieu istiqomah nguruskeun santrina nu akhirna terjadi alumni di mana-mana ladang naon ieu teh ladang sabar ibu sing sabar kade di motor bab salah kita tinggal itu menang duit Rasulullah majar kedena cenah saya teh bakas atuh teh kieu teh geus saya urang teh pisah deui eta ngomong engke hayang papisah mereka deui gitu nah teu ngaca da salah kita teh hayang-hayang deui da geus ngomong atuh nama jadi ilmu karunya we geus anjeun anak loba incu aya kali-kali ngomong aya teh cenah pisah we jadi kieu teh sama aya jadi menang kumaha urang gitu sing sabar dan kayak aya waktuna urang teh nungguan waktu nungguan giliran ayeuna keur ka batur samunya mau isukan keur ka urang lamun musibah ayeuna keur ka urang kota cutenang dan lain sebagainya urang tong sok paribasakeun seuikeun upih urang seurang teh hafal urang cutenang lobok ku sia mikir gunung bempreng deukeut sia mikir tong sok paribasakeun seuikeun itu dari Allah Makawasa ulah pada abdi mah jauh ti laut abdi mah jauh ti gunung mati ari eta naon lamun dipabekeun teh urang ieu panggeulana tuturkeun urang itu meureun hibar nah itu luhur ayana tong sok kitu keun wae ayeuna giliran batur menang musibah ieu urang nu aya di dieu sing diingat sabab kita mah min musibatin ila bi'illah tong sok silih kudingkeun eta mah gara-gara kecokot jaina gara-gara pabrik aqua eta naon pabrik aqua disalahkeun dan teu sadar kana pati sing sadar sing jadi kasabaran sabab ieu sabar bisa dijadikeun alat nu kaopat dina sagala perjuangan sing tawakal paingan atunya katingali ku urang anu bersukses termasuk almarhum urang di dieu guru urang tong nyaritakeun maturlah tong nyaritakeun anu tebih urang caritakeun we pangrasa guru urang berjuang mentenang hiji niatna hade niatna lempeng nu kadua istiqomah dina berjuangna nu katilu penuh dengan kesabaran nu kaopat tawakalna lain kana duit tawakalna lain kana jabatan tawakalna lain kana sawah tawakalna lain kana pare tapi tawakalna ka Allah da beda sagala perkara urusanna disanakeun ka Allah urang mah tawakalna kakara kana duit urang duit gede jajan sakit pamajikan, oleh pamajikan batu lah, itu kira-kira pamajikan bapak, pamajikan abdi we kalau budak, kerasa balik ketinggal ngapoy usung dibalik duit letik, nah kenapa pada budak tidak jante itu, sama lah boro-boro, yang mungkin sering anu manis nah, kira pasti asokan ada badan, mau rasanya alhamdulillah, alamin beri panjang, alhamdulillah nah itu tawakal na ulama kakara kadinya ari para aulia para ulama termasuk kesembuhan almarhum guru urang geus nyaan tawakal ka Allah geus nepi tawakal ka itu nepi ka tegaon teu sieun la haufun alaihim wa la hum yahzanun teu sieun urusan dunya teu prihatin urusan akhirat naon sabab geus boga bakal dan murut da ulama mah teu sieun pada itu nama kumaha ulama sieun kumaha teh kan kumaha bakal ari para ulama geus kagungan bakal bismillah na ge sabaraha triliun atuh bismillah tapi ka anak urang bisa baca bismillah urang pamajikan masyarakat di dieu tidak teu apal nawe tuduhan tapi ka jadi apal sabaraha triliun bismillah ganjaranana can ditambah ku dunia can ditambah ku yakul can ditambah ku ini nu matak keur ulama mah lebih baik mati daripada hidup penuh dengan fitnah mau teh bisa kadar pindah tempat tapi keadaannya untuk boga sangka jeung para ulama maut hakikat mah hidup tumata kamu sumping ke kuburan para ulama sing sopan yumarajun jarah awewe teh make celana pendek naon jarah kitu geura sok urang kapakuran ka pamijahan lamun urang sumping ke tempat-tempat penjarahan tinggal itu jarah di pamijahan ibu-ibu ge batun alut-alutan sawahna make celana kat jeprit ka dieu make baju sakieu kadang ketingali jeung beunteun kana sing sopan pada inti nama para aulia teu pupus
Biramu nyamperkeun ahli ibadah, nyamperkeun waliullah, berhadapan ke ahli Allah, berhadapan ke jamaah nu cinta ke Allah, anu datang teh udah gaduh kitu, nu matak sumping ka guru, ziarah ka makbarah guru, sing punya kesopanan baca salam heula meneh asup. Lamun guru kasadap na kesopanan ya guru alumni baca di hareupeun kuburan. Kumaha kasadapna guru? Lamun guru kasadap nanti karena alfiah mungkin ngaji utang ketik alfiah berarti guru sadapna kan alfiah sumping teh karena tempat penjalanan alfiah subuhkeun tak perlu kumaha kasadap teh bareng derek supaya karasa nikmatna lamun batur resepna coklat berapa coklat itu teh kamu teh resepna coklat beda bakal aku lain hartina ngomong dibalik jarum super pasti bakal diterima ngaran-ngaran pamer dan berapa lamun dibalik itu sok paksa ngomong sok biasa karena Samsu dibalik coklat kaya nu kieu mah kayak biasa di Samsu itu dibalik coklat teh lapor sekali maka diri kayak kosong kalah benawan dibalikna ngan urang sing apal lawan kasedep guru teh utak utik ngan kana sapina datang ka makorohna keur santri ieu mah keur alumni baca sapina anu sedepna guru alfiah baca alfiah nu sedepna guru resep ya guru baca ya guru itulah penghormatan kalau ka diwae jangan mirip abi mah aya loba santri naon teh urang capek guru urang mah ada yang berjalan ke santri lamun urang hayang loba santri itu udah beraka-beraka dengan auron puasa 40 tingnya capek ya we guru jangan kasadapna teh guru teh kana ya guru datang ya guru madaham di jalali musollian alana terus sikira pikatamana itu saware-saware urang teh maca kasadap guru teh bakal bunahun guru teh bakal atoheun guru teh pas bubar teh dirinya guru bakal penuh ngaduakeun ka urang sing barokah hirupna sing manfaat ilmuna nu mata teu diukur ku gede teu diukur ku leutik asal nyantel hate urang jeung guru napi manfaat urang urang teu nyantel asal meureun doa teh urang ti guru urang bisa hiji bismillah ti guru urang bisa doa salamat ti guru di saat keur ngadoa ieu hate sing nyantel ka guru ya tak urang masa urang teh nya teu nepi-nepi doa teh aya murid bak di jero nah salat teh cantel lamun urang ngadoa sing inget kana mere doa ceuk urang teh Gusti ieu abdi maca doa ti guru abdi lain kenging abdi Gusti ti guru abdi berarti ieu baca doa di guru abdi napal keur dijabah ari urang mah asal urang doa teh payah teu nepi-nepi walak ieu mah kenalan teh teu bijil naon sababna sama perasaan urang teu dicantelkeun tuh kana wasihan cantelkeun ka guru nyantel deui geura bakal karasa tong make guru cuman tong make guru samsiah jeung waladiyah ngamalkeun jerumiyah ngamalkeun ya guru asal hate nyantel tong boga rasa moal boga santri hari abdi ngadongeng pribadi nya irahan ngaji cara batur ngelasan tahu boro-boro ngepikakeun cara batur samsiah waladiyah cuman nyaho ngaran kamu lupa ingat aja al-kalam we jadi aku lupa dan habis sapina we tak geger amal ke di Cibinong nah atau enggak teratusan dan dikirim sugan ku Allah teh ka santri tadi itu jago dunia jago samsiah enggak dan Allahnya dipilih Thomas Apel tadinya maneh mah dan harus bisa alfiah kali itu ngajina ke kota hayang masaran kali mata ieu maka dikirim santri teh nu atah eta betul ge tongkol gak ada beda tuh bisa ngaji cara batur abdi mah boga santri muka pesantren alumni tong gitu asal niat tina hati sing istiqomah asal niat sing hade Allah mau ngirimkeun santri saluhur mah lah ngirim ke sarapan urang dokter jangkung badan teh sabaraha tahun jangan di luar nang cenah kang ayeuna berarti yakin gitu kajenting jangkung halu bubat dan awakna katempo siga ulama besar suka pesantren abdi ditanya namanya cenah dieu naos teh oh yakin kadilah Allah kajenting teu bisa samsiah kajenting teu bisa waladiyah asal hate asal niat tina hate hebat bari penuh dengan kesabaran Allah ngirimkeun santri muasal bureun mah maka ka para santri pada semangat sok para santri cinta tidak habis hari PT ulah jauh di guru sebab kemanfaatan tergantung kumaha urang jeung guru jauh jeung guru kajenting ka badan eueuh nanaon sok
anjeun coba-coba segala bisa ditanya ku batur ari eta pasangan cikidang pasangan saha eta mah pesantren guru abdi eta bahasana teh urut padahal di meeting ngaji jurumiyah di dieu di meeting ngaji Quran di dieu tapi ka bisa 30 di dieu pindah ka kota jadi pinter ngaji ditanyakeun ku batur ari eta pasangan saha eta teh pan abdi di dinya ka kubur tilas ini kata kawan kok melihat ayat tilas aduh lamun sen almarhum bisa hudang mungkin almarhum hidup dia bakal nyeritakeun ari sia sebenarnya sombong banget apa diinginkan itu kan modal selainnya memang modal di dia dari nyebutkeun tilas pasti bakal tergeris manahna musabab sakitu awas modal nadina perjuangan hiji urang balik deui niatna sing hade nomor kadua sing istiqomah dina sagala hal nomor katilu sing penuh dengan kesabaran terakhir sing tawakal ka Gusti Allah sadel manu tawakal ka Allah wa yarzuqhu kalikana min haitsu la yahtasib Allah bakal mere rezeki ka urang imma rezeki dohir wa imma rezeki batin terutama rezeki batin anu pika bisa urang seakan-akan bahagia kajen tinggi mah cek bari masana tihang jaga katup salam asup nangku video nangkara tapi batin kurang bahagia seakan-akan tinggal di istana merdeka kajen tinggi mah kudong serong diharupun balong lauk sing kolongkong tapi lamun kurang nembong ke sifat tawakal ka Allah cicingna di imah moal karasan mata bakal dianggap ku batur jelema anu bedebong tingali we ka alumni imah almarhum nepi ka kieu dimuliakeun ku sadaya ieu teh urang teh lada ngamalkeun anu lembek mudah-mudahan para santri urang sadaya ku Allah dipaparingan modal kasifatan sifat istiqomah sabar jeung tawakal amin ya Allah ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Waghfirli amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ij'al hadhihi al-qaryata musaffatan muksida aminata wa salamata indaka bihaitsu la yadurru ahadun minal musyrikin wal kafirin wal munafiqin wal hasidin wal zalimin bi barakatil mu'jizatil Qur'anil azim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.